Sadari diri pribadi, ingat patuhi tupoksi, dan tunaikanlah amanah. Insya Allah jadi berkah. Urang teh sebagai santri, tujuan santri rek ngaji, tong kenal jeung kata gengsi, sok sanajan dahar jeung teri. Urang teh sebagai santri, ingat tujuan ti bumi, bahwa urang teh rek ngaji, lain rek neangan istri. Pancep tetep istiqomah, sobar ngalakonan amanah, kuat gagah ulah lemah, keimanan ulah goyah. Kedah ingat kana fungsina sebagai santri, kebaikan dijalani, nuturkeun langkah para nabi. Tugasna sebagai santri, nyiarkeun ilmu islami, tanamkan di dalam diri, hapuskanlah rasa dengki. Hormat kanu janten guru, guru digugu ditiru, hormat ka indung ka bapa, ngabakti tur mulang tarima. Ingat bahwa urang santri, teruskan perjuangan Nabi, tegakkan hukum Islami, untuk mencari ridho ilahi.